mana-mana di negara pejabatna lempang nages araredeg gumede asaing siamah teboga bintang dele di aing matu di dia tilu di dia opat jumlah 7 bintang araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisi na gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur terus kawadahan Kiai nage sarua bae silih tangtangan kiai nage lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang kok dibawa kikieuan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus teu asli munafik kabeh di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan ieu deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus ararede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawirahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rawat tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi ini Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane umat di ala khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumah Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumede edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaranna asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya ce ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah
geus teu meunang katoel, teu meunang kagesek. Kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, tuh edek-edek da pohara tah jelema. Masyaallah kan. Wah. Di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede. Wa qadama sum'abna uparis warum. Diladen ku anak-anak orang Persia. Diladen ku anak-anak orang Rum, Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin. Turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg, gumede asa aing. Sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh. Di dia 3, di dia 4, jumlah 7 bintang. Aspirin. Dele balok sia. Nah, araredeg lempang teh. Lain lalagan gumede. Nu kayana gumede, pejabatna gumede, pertahanan polisina gumede, TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan. Kiaina ge sarua bae, silih tangtangan kiaina ge. Geus lu bener kabeh ge. Deuk milu ka mana ieu urang? Milu ka kiai ieu kieu, milu ka kiai ieu kieu. Kok persepsina jadi berbeda sih? Kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda. Berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate. Ah, itu berbeda. Deuk ka mana ieu urang? Urang kok dibawa ki kieu anan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus henteu asli, munafik kabeh. Diladen ku para kafirin. Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen, yakni orang-orang kafir teh. Urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyarita anu dibabawa ku kiai. Aju kiaina aju sasalaman cium tangan, goblok bin tolol bin oplo bin. Kumaha masuk ya Allah teh kasaki kituna teh si kiai. Di mana Qur'ana di mana hadisna, naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka haritanuna, nyalahkeun ka tangkorak kiaina. Garoblok teh. Ye, cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia kuaing ditongkon sia. Ye, cenah kiai ge can pugu, ai ge bae can pugu kumaha sia goblok. Tungtung nama urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi karuah ieu cak Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Ieu deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir, di Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari, bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat, ngelehkeun nu balaler. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana. Lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang ku jana, di hadaman ku kafir-kafir, bere duit, dibere fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna.
mal dianggap atung teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai dek dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo tah mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah waduh cenah deuk dibere sertifikat engke sertifikat kakian beus teu meunang sertifikat nya aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah moal aing mah moal dakwah moal deuk naon tu dakwah atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit nah iya maningan dikirim orai pacok iya maningan geus memeh sertifikat maningan orai dikalieukeun leg-leg tara we jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah hayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela satu menang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kajeun cenah ditembak syahid ieu ye di akhirat nu nembakna deuk teangan ku aing jahanam bagian lu kiai di mana no sono Firdaus ye hayu sia aja di rela Allah mah teu kudu sieun-sieun nah cenah urang ke bakal datung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah Jumat cenah engke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib aduh masalah pere atuh Jumatna hese-hese amat sih karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat libur ayo tanggung jawab camat tanggung jawab bupati itu engke nyana ge Islam ieu hudang nyana ge kalau bener kos kitu tuh harar hudang kalau nonton bae ka hajeun aing mah teh sensus kita nah ieu mah keur carita urusan kaditu nama kabeh ge gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara dek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama ketika agama disempitkan sempit bae secara zahir mah tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae Islam gitu kuari mah sararieun pae lantaran can jelas ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh emang Islam sieun pae henteu sebab naon sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge, atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuari nyana kaditu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha? Anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Cak polisi teh bapak aing Haji Makmun bapak aing Haji Soleh kok aing kudu ngabelaan si eta balik kanan balik kanan atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge kaditu nama atuh je atuh urang lamun ningali itu polisi nu saroat loba keneh abri nu salat ambalayah keneh ulah sieun-sieun heulanan setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah jadi polres ke masjid aya bagus di masjidna polisi ge asal neuk ngiuhan bae ka masjid aya salat aya Allah itu ge hate da dibalikeun ka Allah nya da ge musyawarah yang polisi-polisi aya ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhirat na urang engke bakal disiksa mah heuh kumaha kitu piceun da primit piceun bah udah angkat senjata
angkat senjata. Lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kalau bisa perang. Aja kunahan. Gun ngaji teu kuna pereng ngaji ge cek. Ai siap perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetap kiai. Ulah itu biasa baik sih. Masya Allah. Ulah biasa baik. Kumaha gerak Allah. Engkege sahanu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi nu sholat embal aya keneh. Kuari nyana masih keneh. Encan jelas. Engkege jelas. Abri gitu keneh. Nges jelas lah. Je atuh sahanu daya ka neraka sih. Atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh aneh ka neraka. Enggak, palingan cek nyana encek ditembak kunyana. Ayo, tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Lalu nanya, "Pak, polisi kok nembak encek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Beres sih polisi. Ayo kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah cerita urusan gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Keges kalut batu Allah nu gerak-gerakan. Gua mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae. Nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi ge sarua bae tenang-tenangnya na ge malalikir abri malalikir urang komo. Matunggeus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari geulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqah Rasulullah. Lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna aku polisi misalna aku pejabat shadaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Shadaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang urang geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres aju urang ngalawan tenang-tenang bae sih lah engke orai dikirim oke orai dikirim kalem bae ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ge pudoli ya Allah wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam.